abdi ngadamel syairan nyurahkeun tentang perasaan cinta abdi nu teu aman ku perjodohan pasti aranjeun teh ngarti rasa sakit nimpa abdi kedah ikhlas rejeng nampi kanapa pasti ti Gusti mun daek ngomong mah nyeri asa ditusuk ku duri cinta abdi nu tos lami sing horeng mah henteu jadi bobogohan ti kapungkur horeng manik kajeng batur cinta nu sedalam sumur hanjakal kedah dikubur cukup ku doakeun abdi masing disobarkeun najan can bisa mohokeun pokona silih doakeun.